tidak ada Abdullah anu pamungkas mahasiswa di semester 4 yang dipungkas ku di jalan Ali Pratasena itu bilang Sauki Ali nyaeta anu inna 20 hiji 23 sarapan kita Dupi carios anu dari pedar ku segala nyaeta apa kamar sewa carios anu dari pedar ku segala Ali nyaeta kamar sewa Wilujeng Yaksen
Nangis sini silakan.
gentera bubukaning cinarita gelis kang kapiwarti enggal kacarios nyawiyosaken kawontenan ingkang pagelaran Jiawi Keraton Sukapura Keraton Kaculuk Kakadangau Kalokak Kajan Pria Kajabuari Akan Kakak Cara Mancanegara Keraton Baranggang Harmoni Julur di Pantong Leh di tengah imah Bencilai loba duit jantan papayung agung di tempatan-tempatan sang ngalindra Prabu Mahsuwita Raja Gagah Sakti Mandraguna Punjuli Kapok Simawerak Sukan Tinaretes Inten Rinukmi Muluk tubian Radia Lan mawe mahkota pilukas sekar kalawih caling dina kursi pringulung diamparan ku kulit manjangan sawangin cipung pancakal itu bayaran pun hanggap kui kang putrana nyaeta Pangeran Gede lan patih lan senopati Guru Satya lami-lami ngandika Sang Prabu Mahsuwita kuanaling lisan makaten pangandikanepun kitu kayanana munira mangsa ngandika kasep anak ama kapayung caling kaharep diukna cusatata jeung ama ulah pajauh-jauh ama sono nutaya higana kahidau Atur repuluhun laksa ketika bingangan napi kenapa pagen kisalira kalayan ngaturkeun sebab paktos kawujud panjenengan kapal salira aman iya diterima pujas kuti sampai anda terima dening tangan loroh kiwat tangan simpen pulunge adi pun dehi mestan atur nuhun ama oge kadua perkawisna menan dihampunkeun bilih aya cariosan kirang merenahkan amana ya belah dinya saling ngamakluk kasih perkara kesalahan urang siling hampura sadaya-daya oge katilu perkawisna aya pikir sati malanaon tansah diajeng-ajeng kasih ke jeung saha hidup ka dieu sareng Paman Senopati saha Paman Senopati Senopati kaharep diukna Senopati sawios cekap di dia abdi mah Gusti teu kumawan nurutus gunung palias kana jangal lain babat lain daging sanes babat sanes tandingna abdi kena satata sajajar sareng salira cekap di dieu we gambaran isim abdi mah bulan Gusti kalihna ti eta ti abdi pribados nyanggakeun ajen rupang agung-agung anu saageng-agengna kana kawibawaan panjenengan Gusti Prabu mugi ditampi kalayan kabingahan diterima ku kaula Guru Satya nya atuh teu nanaon ari kahayang anjeun di dinya mah nah bakal kadenge ku anjeun nalika kula nyarita cekap Gusti ka kuping ku nyisim abdi nya leres kalihna teh eta maraneh asih salira Gusti muja-murah manahna panjenengan hapunten nyisim abdi pilih kakirangan payus basa kasalira maklum abdi majalmi kampung seueur keneh kalepatan boh tina basa tata titik duduga prayoga ciri sabumi cara sadesa Gusti
mungkin teh jantung penuh ka salira panjenengan. Oke, nada dihapun terpilih salami abdi di dia kirang menamikeun pancen kalungguhan dina ngapalakeun nagara katutrahan. Saling ngamaklum tina lebati. Keun teu nanaon, da aya mangsana jalma mah taledor kana gawena. Ngan titip teh ulah nepikeun ka ngeculkeun nagara, sabab anjeun geus katalian kujang citoh pati jiwa raga pikeun bebelak ka nagara jeung ka bangsa. Saya Gusti Nabi nuhun kana piwejangna pibakalan pikeun pripanosna bayunan bangsa nu bakal datang. Atuh nu pamungkasna ieu teh mah aya pikeun satimbalan lawan kansah diajeng-ajeng. Aya naon Gusti menikot rarewas ieu? Ieu saperkara kula ngangkir aran jeung ku cara ngadadak jiga kieu teh. Nu kahiji kaula sono, kaduana kaula baris mere layang pengajian usah luhur-luhurna ke aran duaan, ku ningali gawe aran duaan dina mangsa ngeuyeuk dayeuk olahraga. Sabab wal pati-pati kaula mere layang pengajian ari teu ningali kana gawe jeung usaha aran duaan. Nabi nuhun kana pangbageuna amal. Asik euy meunang penghargaan we. Meunang piagam eureuk di figuraan ayeuna mah. Bisi kabawa caah sakitu. Ceuk paribasana melaan geuris sangkan bisa nyejahterakeun rakyat kadituna nagara jeung bangsa. Ieu teh lain gawe nu enteng. Ieu teh gawe nu bangga. Sabab nalika ngemban amanah jadi wawakil hayat teh teu saeutik pro jeung kontra aya di mana-mana. Iya. Nu mawi kitu Gusti nu dicarioskeun ku salira teh luyu sareng nu puji sifat di karandapan dina waktu sarida. Naon? Nalika abdi nyusup melut meraja desa turun ka pakampungan. Ieu pikeun maluruh naha program canangan nagara teh larap tumrap di masyarakat atana pintu. Ieu barisakan tenan nampung sora-sora hambana hayat margi eta aspirasi-aspirasi teh nu bakal jadi bibit program nagara. Nanging geuningan Gusti sakomo ayeuna dina mangsa sasalat Raja Mala atana virus corona ngagalak sakti ieu alam teh nu antukna balukar tina ieu bencana teh teu sakedip pada silih cawat silih cepat alatan ku pangabutuh nu meningkat balukar tina ayana sasalat ieu Gusti kumaha. Kumaha deui Senopati melihat aya nu langkung miris tina perkawis sasalat teh Gusti. Naon? Muhun panginten kadangu ku salira turta naon? Katinggal dina mangsa kapengker ku gejleungna berita di TV-TV nu netelakeun si A ngomongkeun si B. Si B ngomongkeun budaya si C. Si C ngomongkeun agamana si D. Si D ngomongkeun maruna si O. Nu teu mahna ieu budaya jeung agama teh diadukeun malah ceuk paribasana aya sababaraha oknum anu netelakeun yen agama jeung budaya teh patomongtong. Moal bisa kahiji, tah ieu nu langkung bahaya mah Gusti, horeng di urang teh geuningan krisis identitas. Kumaha ieu teh solusina Gusti? Sabenerna kaula geus apal ti minggu-minggu saja. Malah kaula leuwih apal ti heula. Ku hal eta ciciren bangsa jeung nagara urang teh tetep masih ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas. Maras ama salajeng aya naon ieu langsung wae kana intina ama. Iya. Alalanjongan kaula muhun Gusti ieu teh aya naon Gusti? Perkara ruas ieu
Heuh. Kaula narima gandam ramu nu netelakeun yen kaula kudu ngutus salah sahiji budak kaula pikeun maluluh ka hiji patempatan nu aya di belah kiluleun Karaton Sukapura. Kadituna kaula katitipan ku eta gandam ramu yen kaula kudu matuhkeun salah sahiji budak kaula ti 40 urang teh pikeun nyicingan eta tempat tur pikeun babantu dulu sakeumaran kaula ngaranna Mbah Suwada. Jauh di mana anu cicingna di hiji tempat di beh kalereun urangna jauh ti ieu Karaton. Leres Gusti pamungkasna eta gandam ramu cacarekan deui ka kaula panganitah salah sahiji anak kula pikeun matuh di eta tempat yen lamun aya anak kaula nu wani matuh di eta tempat yakin eta tempat bakal sejahtera aman jeung santosa. Bukituna amang ngangkir arajeun duaan khususna hidap anak ama Pangeran Genjreng. Nah hidap sanggup nuturkeun kana panyarita ama atana pinteu. Pangeran Genjreng kaula ngaragaman olohok kemangkadu. Nanging dasar satria gagah sakti mandraguna ieu Pangeran Genjreng nyanggupan kana kapalaeraman tawis katalian ku janji toh pati jiwa raga pikeun kasejahteraan jeung bangsa. Lajeng ieu Pangeran Genjreng ngandikan kawenalin lisan maka teu pangandikanepun putra sanggam mayunan tugas nu nembe ku salira disawekeun ka putra. Dasar putra tos katalian nalika putra diangkat jadi wawakil hayat yen kaula janji toh pati jiwa raga kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa. Putra sanggam demi kepentingan sapangeusieun negara sangkan sejahtera aman. Bener Kasep anu leureus ngeunai. Leres ama, leres paman. Tekad kaula geus buleut paman. Kaula moal ngijing silah bengkok sinembah kana naon anu parantos dicarioskeun ku kaula dina waktu ayeuna. Say. Geuning teu nyalahan didikan ama ka hideuk. Wayahna ulah diisuk pagetokeun hidup kudu maluluh ka eta patempatan. Guru Satya abdi Gusti deuk belu atana pintu cek kaboe abdi mah di dieu Gusti marengan salira bilih cek paripasana bilih cek paripaosna aya sikuk siulung-ulung galagatkeun cenah mau ngamuk gajah mata di patempatan jasa kahenal ku jisim abdi sapada tuang putra maluluh ka eta patempatan. Ieu wayahna Kasep sing salamet ama nitip ingat ku hidup eta tempat teh disebutna Desa Pamalayan. Desa Pamalayan nyaeta di beh kiduleun Karaton Sukapura. Teteh Kasep saya ama saya tah putra mangkat teh ku bila teh ieu waktu lebar wayahna ulah diisuk pagetokeun lamun bisa satuntas ieu obrolan hidup langsung init ka eta patempatan. saya mangga putra baris maluluh ka eta patempatan adawi dina ti salira di Jepang doa ti salira mugi salamet di jalan kampung dawuh tuntas pangandika katiga sekaligus kira. Gusti
Rada pamit Nadawi di salira Jisim abdi Beris Murilingan karaton bisa aya naon-naon Gusti. Iya. Kade di jalan Senopati, kade di jalan. Saya bangga Gusti. Selamat di jalan doa amang manangan hidup kami.